Wartos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami terus dadu apa nu di film murah doangan pada sana dan dulu tepangan masih lembur matu Banjar Karang Pamindangan. Si Jalu. Waktosna bade jajab si Jalu dibersihan. Maksudnya atas diibakan mah. Digunakan. Halo? Tangannya mana tangannya? Good job. Tangan situ lagi. Good job. Kita ada di mana ini? Ada di Balai Hitan Dr. Kris Paseban. Nah, di sini ada banyak calon pejuang perencangan sedena. Tahu nggak mana orang ningali kumara mena orang kali nu di sepitan. Sadaya jadi kolot mah teu bisa leuwih di eta. Jajab teh jajab we. Ieu harti kolot mah mung katitipan amanah. Jadi kan sampai terus sadaya mun anak si bungsu si Jalu si Kasep teu reuneun ngalaka bapak teu ngalaka indungna bade di sepitan. Ah ieu mesti konco-konco say hey heula guys. Say hey. Tah mun ieu ieu bala ya si Mukmin kerletik gitu. Terus ya dapur produksi kanggo motret ya awalnya pasal. Jadi kan kami terus sadaya ngahitan salah sawios kewajiban kanggo lalaki muslim. Salah sawios tanda sah ngajarkeun sagarupi proses peribadatan dina agama Islam kanggo muslim pameget kedah di sekitar nyaeta dipotong taeun atas dipotong sadayana awas nu acan dipotong. Mas ya. Mas ngapain lo pakai ngapain? Udah doa. Ini dulu. Nanti digendongnya di situ. Gitu ya. Kenapa nangis? Malu-maluin jagoan apa? Banyak uang nah. Dari Filipina. Wah banyak. Bisa beli mobil lagi atuh. Ya.